mulai orang ti zohirna maka fikih, batin orang maka tasawuf, thariqah ruhna untuk usul ka Gusti Allah hakikat ngaranna. Begitu geus datang ka hakikat dibere hamer. Urang pindah alam. Dedeulean nu ieu neuleuh mah neuleuh tapi dibalik dedeulean ieu teh aya deui kamaha kakawasaan Gusti. Dedengian nu ieu henteu leungit biasa bae aya ngadegen ngan dibalik dedengian ieu aya deui rarasaan dedengian kamaha poharaan Gusti. Jadi eta bae serasa sorangan sehingga irung ngisep urang irung teh karasa maha kawasa Gusti aya angin aya oksigen nu aseup ku urang dihirup udara ku urang teh karasa lain karasa anginna maha kawasa Gusti maha loman Gusti maha murah Gusti